Ici keluar ti kamar bari nguliat ngabatek cangkengna meni dederek-dekan. Akang dinten ieu moal ka mamana, Udin buburu ngajawab. Rek ka ulang tahun babaturan, anjeun aya acara, Ici ungguk. Bade jajab Elsa shopping, Udin ungguk, hati-hati, ulah kamalinaan balanjana. Ici buburu ngajawab, abdi mah moal balanja kang, mung ngarencangan Elsa hunggul. Lastri keluar ti kamar langsung nanya, saha anu ulang tahun din, awewe lalaki. Udin kerung, aki-aki bu, umur 80 tahun, Lastri jebi bari diuk dina korsi bari maliken piring siap-siap rek ngalas dahar. Nah bisa diondang ku aki-aki, karunya atuh aki-aki ditipu mah. Udin seri, lantaran nyaho maksud omongan Lastri, kuring tara nipu sasahabu. Lastri nangtung nyiuk sangu diisikan kana piringna. Ulah loba ngabohong, emah geus nempo beki lila beki loba jelema nu geus ditipu ku maneh, pura-pura jadi dukun sakti, nasib maneh mah ngan dua, mun teu dipaehan, asup bui. Saprak nempo duitna disumbangkan ku Udin, kakehlena ka Udin beki muncak, ayuna Lastri geus teu bisa kamana lantaran duitna geus koredas, teu bisa judi, teu bisa ka salon, teu bisa ulin, Udin biang kerokna. Mardi buburu ngomong, Lastri ulah sok nyalahkeun Udin, dipoyok, dilebok, geuleuh ka jelemana tapi papasakana masih daek ngalebok, cik ngajedok atuh sakali mah boga biwir teh, nyatu mah nyatu, ulah ceramah lah. Nempo salakina ngabela Udin, sangu dina piringna ditamplokeun deui kana boboko, terus diuk dina sofa harapan TV. Jelema loba salah masih dibela, saruana, Mardi buburu mikeun kunci mobil ka Udin. Din, jemput bapak di rumah klasik ke Peting, panon bapak tepati awas nyupiran ti Peting mah. Udin ungguk, jam sabaraha dijemputna, undangan jam 7, kuduna jam 8 ge beres, jemput 7:30 weh, tembal Mardi. Udin ungguk, Lastri mureleng ka Mardi, ti mana boga duit. Mardi jamedut, tapi teu mungkin kudu ngajawab pamere ti Udin. Teu kudu nyaho, anu penting teu menta ti maneh, dahar di rumah klasik bakal meakeun 2-3 juta, duit ti mana, Lastri nyangangang. Mardi keketeh hayang bebeja, kerkuring, leuwih penting ngajalin relasi sangkan bisa kapilih jadi ketua asosiasi, duitna teu menta ti maneh iya, jadi teu perlu tatanya. Lastri nyorocos deui, 2 juta cukup kerkuring ka salon ngarawat benget jeung awak, maneh mentingkan beteng batur tibatan ngagelisan pamajikan. Mardi langsung nembal, loba duit dina tabungan maneh, aing moal nyarek dipake, jor rek ka salon mah, ku aing diinjem teu mere, ayuna loba tatanya duit di mana. Lastri langsung jempe, Mardi teu nyaho tabungan geus koredas dipake judi. Udin nahan Sri bari ngararet ka Lastri anu kawas buek menang mabuk, dina waktu dirina keur bingung ku duit, salakina kalah rek ngena-ngena dahar di rumah klasik bari neraktir batur. Lastri namprak ka Mardi, batalkan mesen tempat di rumah klasik, dieken duitna. Mardi kerung, aing nginjem teu mere, ayuna boga duit sorangan dipenta, sia masih waras. Lastri keken namprak, pake 500.000, teangan warung nasi, montong hayang di restoran, anu 1,5 juta dieken. Terus kernaon duit juta-juta dina rekening maneh, Mardi nanya. Mun kitu tong ka mamana poe ieu, ngajedog di imah, wani kaluar ti imah, montong balik deui, ceuk Lastri. Mardi ngabantingkeun sendok kana meja, koplok, aing geus ngondang jelema, naon jadina lamun ujuk-ujuk dibatalkeun, rek dikamanakeun banget aing. Lastri jebi, naha makek sieun ka batur, ari ka aing teu sieun. Kabeh rek indit, Udin ka ondangan, Ici shopping, Mardi dahar di restoran, piraku Lastri kudu jaga imah. Mardi teneruskeun daharna, lain sieun, duit kulawarga kabeh aya di maneh, kamari aing nginjem 2 juta teu mere, ayuna kalamenta, teu gelo masugan. Lastri embung eleh, hirup urang keur sangsara, maneh kudu ngukur kakujur, ulah sombong, ulah boros, make jeung hayang neraktir batur di restoran, teangan warung nasi anu murah, sarua wae dahar. Mardi nembal deui, boros mana maneh jeung urang karek ayuna, maneh unggal poe judi. Lastri ngajerit, gandeng, aing geus lila kasiksa kawin jeung sia, kilang bara daek ngadangdanan pamajikan ku baju jeung perhiasan mewah, sia pernah mikiran nyenangkeun aing. Siga biasa, lamun kapepet omongan, Lastri langsung ngaguk-guk cecerikan. Tiba hula, timimiti kuring kawin ka anjeun, hirup ukur jadi hinaan kulawarga maneh, ayuna geus misah ti sasaha, acan pernah ngarasakeun dipikanya ku salaki. Nempol Lastri kala cecerikan Mardi beki kesel, Lastri, kunaon kulawarga kuring teu suka, kunaon kuring teu nyaah, kabeh pan gara-gara maneh, tong boroku kulawarga aing, ku kolot maneh sorangan ge maneh mah geus dipicen. Lastri langsung nangtung bari tutunjuk ka Mardi, sanajan kuring bohong ngaku renah, tapi pan bener si anu nyarean, geus sawajarna kudu tanggung jawab ngawin, masalah kolot kuring eta urusan kuring, teu kudu diungkit ku maneh. Mardi hayang cerik, era ku Ici, ti saprak kawin geus kasiksa batin, kesel, geus loba ditipu jeung dibohongan ku Lastri. Ici anu geus capek ngabandungan kolotna parasea wae, katembong sedih,
tapi geus teu bisa kumaha, tiap dicarek ge pasti saharitan hungkul, isukna bakal parasea deui. Ulah ngadamel Bapa isin mah, Bapa tos ngulem rerencangana. 2 juta lain duit saeutik cih, Bapa mane ukur miceunan duit, tembal Lastri. Lastri molotot deui ka Mardi bari namprak, dieukeun duitna, teu menang indit. Ici ngodok duit 1 juta tina tasna, terus dia songkeun ka Lastri. Teu kenging nyuhungkeun artos ti Bapa, ieu abdi aya 1 juta, mangga angge ku ema. Lastri haripet, duit langsung dijewang tina lengan Ici, terus dibeber-beber bari seserian, Lastri buburu ngirim chat di grup WA. Saha anu rek maturan kuring, kamana, mandi sauna sakalian perawatan wajah. Udin ngarenghap, dibere nyekelan duit 1 juta pasti moal lila deui ge Lastri indit akhirna imah bakal kosong. Keur mikiran Lastri, HP dina sakuna disada, telepon ti Warni, buburu ditarima, kadenge sora halimpu Warni. Kang, 10 menit deui abdi dugi, akang tos siap. Udin buburu ngajawab, kuring keur sarapan jeung kulawarga, beres sarapan kudu ngumbahan piring heula. Mangga, upami kitu abdi bade parkir sisi jalan ngantosan payunan bumi akang, tembal Warni bari nutup telepon terus ngaharuk sedih ngadenge jawaban Udin, lalaki kasep anu sampurna di matana, masih daek dihinakeun kudu ngumbahan piring urut dahar sarerea. Lamun sek Udin jadi salakina, moal mungkin Warni tega ngantep salaki ngagawean pagawean anu pantesna dipigawe ku awewe atawa pembantu. Kumaha salakina rek bisa gawe di luar lamun di imah diparentah ngalakukeun pagawean anu lain pagaweana, Warni hayang pisan bisa ngurus Udin, ngalayanan Udin, ngarah teu kudu capek gawe di imah. Ici nanya, Kang, nembe anu bade ngajemput akang ka ulang tahun. Udin ungguk, enya, incuna anu arek ulang tahun. Ici buburu nangtung rek ka kamar nyiapkeun baju keur Udin. Upami kitu enggal tuangna, hawa tos kedah ngantosan, ngumbahan piring wios ku abdi. Teu nanaon, antep sina nungguan, tembal Udin, Ici buburu ngomong. Teu kengeng kitu Kang, karaos ku abdi upami dipelak ngantosan lami teh, sanaos sakedap tapi asa saton. Udin nginum terus nangtung sabab memang geus beres daharna. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah, akang indit ayuna, ceuk Udin bari ngaleos ka kamar rek disalin. Ici sri bari nyamburkeun Udin, kang tos nyiapkeun kado. Udin ungguk, geus aya, mana, Ici rurat reret sabab teu nempo nanaon. Udin seri, bari make sapatuna, akang geus ngajieun kado jiunan akang sorangan. Babaturan akang teu butuh duit atawa barang mewah, jadi teu masalah hadiah naon anu bakal dibikeun, pasti ditarima. Hati-hatinya Kang, ceuk Ici seri, Udin ungguk terus pamit ka sarerea. Ningali Udin geus eueuh, Lastri nanya ka Ici, Ici, di tempo-tempo ku ema maneh geus beki akrab jeung si Udin make jeung daek nyelangan ngumbah piring sagala. Ici ngarenjak, memangna kunaon mah, Kang Udin salaki abdi, ayuna Kang Udin bade ka uleman bari tos dijemput, piraku abdi kedah tega. Lastri muncereng, lain kitu, lamun sakali dibere wani, saterusna bakal leuwih wani, lila kalilan bisa-bisa malah wani marentah, tanamkan disiplin sing bener ka salaki, tingali emah, gara-gara emah loba ngantep ka bapa maneh, ayuna geus mimiti hese diatur, maneh hayang dibabukeun ku salaki. Mardi langsung ngomong ka Lastri, si Ici geus dewasa, bisa mikir sorangan, teu kudu diwaraku didikan teu bener. Ici ngareret seri ka bapana, abdi bade ngumbahan piring heula, ceuk Ici bari buburu meresan piring kotor dina meja terus bulak-balik dibawa ka tukang. Sabab tempat ngumbah wadah aya di gigiran imah anu letter L, Ici bisa nempo ka hareup tina jandela, kaciri Udin mentas nyampurkeun Rolls-Royce Phantom warna berem di sisi jalan. Tina mobil kaluar Warni anu make gaun pesta berem sarta sapatu hak jangkung sarwa berem surup jeung warna mobil anu dipakena. Warni ngahajadang dan kitu dina perayaan ulang tahunna akina lantaran hayang nembongkeun kagelisana ka Udin, ti zaman baheula awewe dangdan lantaran hayang diperhatikeun ku lalaki, eta geus jadi hukum alam anu teu bisa dirobah ku zaman. Udin jelas molohok nempo dangdanan Warni, dangdanan sapopoe oge geus katembong gelis jeung mewah, poe ieu saolah-olah kagelisan jeung kamewahana ditamplokeun kabeh. Anjeun bener-bener siga boneka Barbie poe ieu, ceuk Udin muji bari ngareretan Warni ti luhur nepi ka handap. Warni netep Udin ku tetepan dedah, bengetna langsung berem era dipuji sarta dipelong ku Udin. Warni nyekel rokna terus muterkeun awakna, saur akang abdi gelis ngangge anggean ieu. Udin seri, jelas atuh, cocok pisan, sanajan teu di baju oge anjeun mah pasti gelis. Di hareyan kitu Warni beki era, ceulina langsung ngahe panas, liang irungna asa ngagedean. Nuhun kana pujianna Kang, ceuk Warni bari ngabongkokeun awakna ka Udin. Kunaon tenita supir ngajemput akang, Udin nanya. Warni seri, akang tamu kehormatan aki, janten kedah dijemput langsung ku abdi. Warni buburu ngurilingan mobil terus muka pantok kenca keur Udin. Mangga lebet Kang, Udin umbuk bari asup, terus panto ditutupkeun ku Warni. Warni nguriling deui asup ka panto kanan. Lamun aya jelema anu merhatikeun Warni nata prawira mangmukakeun panto keur Udin,
pasti bakal calangap moal percaya, tapi keur Udin sorangan teu paduli, eta pan ukur basa-basi dunia anu dijieun sorangan ku jelema, hakekatna kabeh sarua. Lamun ningali dina identitas aslina oge memang pantes kulawarga Nataprawira ngahormat ka kulawarga Subrata, tong boro Warni, dalasoni Nataprawira oge pantes. Udin jeung Warni teu sadar lamun tindak tandukna diperhatikeun terus ku Icih ti dapur. Terakhir Icih panggih jeung Warni dina peresmian kantorna, harita Icih geus serap, ngarasa dirina loba kakurangan lamun dibandingkeun jeung Warni. Icih era jeung minder. Teu nyangka Warni bakal ngahormat ka Udin, lain ngan ukur ngajemput nepi ka harapan imah, tapi daek mangukakeun panto mobil oge. Kunaon jelema pangbeungharna kudu sopan ka Udin. Icih langsung jamedut timburu, tapi naon anu kudu ditimburuan, sabab rumah sadirina geus tambelar, tara ngalayanan salaki sakumaha ilaharna, pamajikan, pikiran goreng langsung ngalintas dina hatena, boa-boa Warni bogohan ka Udin. Tapi Icih buburu gogodek, teu mungkin, saha Warni, saha Udin, duanana ibarat tanah ka langit, moal mungkin incu ti jelema pangbeungharna bogo ka galandangan, sanajan Udin boga keahlian ngadukun, tetep teu pantes Warni kudu bogo ka dukun. Icih akhirna teu jadi ngumbah piring, tapi lumpat ka kamar langsung ngonci maneh, aya nyeri hate, aya rasa timburu, hayang ceri, tapi naon nurek dicengceri kanan, kunaon make timburu, nahabet nyeri hate. Sanajan Udin salakina, tapi pan karek katalian ku akad, dirina acan nunaikeun kawajibana salaku pamajikan, nahabet kudu sieun kalengitan, akhirna Icih ukur bisa ngalamun. Icih ngaluarkeun ponsel rek nelepon Udin, tapi asa-asa, tungtungna Icih micen kabeh pikiran gorengna, sabab kabeh anu dipikirana karek dugaan. Masih loba waktu pikeun nanyakeun anu sabenerna ka Udin. Dina mobil, Warni ngomong ka Udin, tos lami aki nyarioskeun wae akang, malah tadi anjeunna hariwang pisan akang moal sumping, aki miwarang abdi ngajemput, pasti bakal bingahan gerah saatos ninggal akang. Udin seri, akang geus janji, dina teu dijemputna oge akang pasti naek taksi. Jalmi anu paling diantosan ayeuna ku aki ukur akang cuuk Warni seri. Duka kunaon, saatosna lalandong ka tabib Tiandi, haben wae ampir unggal dinten nanaroskeun akang. Udin kerung, Udin nyaho kunaon Sony nananyakeun wae sanggeus panggih jeung Tiandi, pasti lantaran nempo parobahan dina diri Tiandi, sigana hayangan ubar saperti anu geus diinum ku Tiandi, lain ukur Sony, kabeh aki-aki jeung nini-nini sadunia oge bakal hayangan lamun nyarahon mah. Udin seri, memang eta hadiah anu geus disiapkeun keur Sony ayeuna, ubar anu dijieun tina bajaka samilyar anu dibeli tina duit pamere incuna, jadi ukur bulak-balik. Udin teu lebar, sabab ayeuna geus boga ginseng salju pamere ti Ilyas, eta bisa ngajieun ubar anu leuwih hade. Warni ngararet ka Udin, "Kang, sajabi ti pengusaha Bandung, aki oge ngulung puluhan pengusaha ti tiap daerah di Jawa Barat, ieu kasempetan saya pikeun akang bersosialisasi." Udin kerung, "Saha wae?" Warni ngajelaskeun, "Aya Ibu Susi ti Bima Raya, akang tos kenal pan ka Ibu Susi mah, anu kantos ngahadiran peresmian kantor Ibu Icih tea." Udin ungguk, eta kawauhan Icih waktu palapa kerja sama jeung Bima Raya, akang acan wawuh, karek nyaho hunggul. Warni neruskeun, "Aya Salman Wijaya, Kingang, tapi eta mah abdi apal akang oge uninga." Udin ungguk, terus saha deui, "Ilyas ti Triman Pharmaceutical," saur aki Ilyas dibantosku akang janten pimpinan, basa Kang Bahar ngadamel saembara ngudak barena sareng atang, mali aki nambihan 2 miliar harita, ngan hanjakalna saembarana kabujeng dibatalkeun deui, cuuk Warni. Udin ungguk, "Enya, Ilyas dihina bebeakan ku atang jeung barena diharepen akang, kapaksa kudu diberesan harita keneh." Warni seri, "Ayeuna di marana atang sareng barena, kumaha nasibna?" Lantaran ngahina wae suku amung mah, sarta ngagogoreng pendudukna anu panghasilana kana nyiar bahan ubar, kapaksa ku akan dikirim ka amung mah, sina nyiar bahan ubar keur beliun Ilyas, tembal Udin. Warni ujuk-ujuk nyikikik seri, "Kang, aya wartos pikasrieun ti Kang Komar anu didugikeun ka Kang Bahar. Kumargi diditutos lebet usum hujan, janten duanana teu tiasa nyiar bahan ubar anu akhirna sadinten eta teu aya panghasilan dugi ka tetuang, akhirna maok hayam tatangga dugi ka ditarenglan." Udin kerung, "Nah anjeun bet sagala nyaho." Warni seri, "Sata acan kenal ka akang pan Kang Bahar jalmi kapercayaan abdi, dugi ka dipangbangunkeun rumah klasik sangkan dikelola kangge ngesi kasibukanana janten sagala rupi info pasti dugi ka abdi." Udin seri, "Berarti anjeun nyaho oge aya tur Jambi." Warni nya kakak, "Nya uninga atuh, eta hukuman anu luar biasa, katawis kejem tapi saleresna satimpal pisan sareng kalepatana." Udin seri, "Kabeh peserta tur Jambi jelema anu ngaruksak moral masyarakat." Warni ungguk, "Leres Kang, sadayana jalmi anu ngelola bisnis kotor, abdi panuju pisan, kapayuna Bandung kedah janten kota pang amanat tina sagala tindak kriminalitas sareng kajahatan, boh anu terang-terangan atanapi kajahatan terselubung. Mobil geus hampir nepi ka Villa Nataprawira, di pakarangan harap geus ngariung Salman,
Kingang, Kang Bahar, Ilyas jeung Susi, nempo Udin datang sarerea nangtung ngabagiaken. Sabab loba nu mapaken buburu warni ngomong ka Udin. Calik Kang, wios abdi anu muka panto, upami hente, abdi bakal diseselan ku Aki, Jouk warni buburu keluar terus lumpat ngurilingan mobil muka panto kenca keur Udin. Udin keluar tina mobil bari seri ka sarerea, sanajan warni asa kalelewihi, tapi Udin ngarti, eta salah sahiji bentuk kasopanan katamu. Harita Roger oge keur nangtung di balkon lantai 2 nyerangkan kadatangan Warni ka handap, ngahajar Roger nungguan sabab penasaran saha kabogoh anu dimaksud ku Warni. Roger kerung, ternyata kabogoh anu dimaksud saurang pamuda jangkung, buukna rada coklat siga katurunan bule anu umurna sapantaran Warni. Anu leuwih ngajin Roger bingung, nah Warni kudu mangmukaken panto mobil, malah loba anu ngabagiaken si pamuda, diantarana aya Salman, Kingang jeung Kang Bahar anu saacana geus wawuh di rumah klasik. Padahal si pamuda katembongna biasa-biasa, datang ka ondangan bari ukur make kameja sanajan rapih, tekawas tamu sejena anu rata-rata marake jas. Roger terus merhatikan dedegan jeung tindak tanduk Udin, cara ngomong malah seurina Udin diperhatikan. Roger nganilai harga baju, calana sarta sapatu anu dipake Udin, ditaksir kabeh paling ukur 300 sampai 400 ribu, moal leuwih, eta teges termasuk kaos kaki, singlet, jeung calana jerona. Roger beki yakin yen pamuda eta memang kabogona, sabab kaciri tina panon Warni anu mineng ngareretan Udin jeung teu weleh seri, beda pisan lamun keur padu harepan jeung dirina, judes tara seri. Roger merepkan leungena nepi ka ti pepereket, Roger nonjok pagar balkon satarikna, tapi terus leungena ngerepeng, Roger muringis bari ngepret-ngepretkeun leungena da nyeri. Kabeh tamu anu keur nalangkring di lantai 2 langsung ngareret ka Roger, sabab diparelong, Roger ambek. Nelanaon, kabeh eueuh nu wani nembal, tapi ngajarauhan, Roger langsung turun terus keluar neangan liman, nempo Roger keluar liman buburu nyampurkan. Roger, aya naon? Roger nunjuk ka Udin, saha pamuda itu? Barang liman melongka pamuda anu ditunjuk ku Roger, ngadadak huntuna kekerot ambek, liman jelas nyaho ka Udin, liman oge nyaho tarang anakna diukir ku Kang Bahar lantaran parentah Udin. Ngarana Udin, tembal liman. Roger ngomong deui, katurunan saha, wani-wani akrab jeung awewe anu dipikabogoh ku kuring, sigan nages bosen hirup. Ningali Roger ambek ka Udin, liman atoh, akhirna kasempetan ngabaleskeun dendam anakna bakal kabayar. Liman buburu ngomong, Udin minantu kulawarga Kusuma, sedengkeun kulawarga Kusuma ukur kulawarga nu geus leungit ka jaya, ana sarta rek bangkrut. Yakin minantu, berarti geus kawin? Roger nanya, ngaranna minantunya geus kawin, tembal liman ungguk. Ngaran pamajikana Ici, gelis pisan, loba jelema anu naksir saacana tapi akhirna benang ku si Udin. Udin tegawe, sapopoe ukur ngagawean pagawean awewe di imah, anu gawe mah pamajikana. Roger kekerot ambek, saacana ngabayangkan kabogoh Warni pasti jelema beunghar, ari jol ukur runtah anu geus boga pamajikan. Roger ngararet ka liman, anjeun daek narima parentah ti kuring, tapi lamun gagal, kuring teu sudi katuturkeun anjeun. Liman kerung, sebutkan parentahna, Roger mencrong ka Udin. Wiwirang si Udin di harapan Warni, nepi ka bisa ingka ti dieu. Liman seri, perkara gampang atuh eta mah, saprak kajadian salim, liman memang geus nyilidik Udin. Udin ukur dukun tukang tipu anu ngaku-ngaku katurunan Subrata, loba anu katipu, diantarana Salman, Kingang, Kang Bahar, Soni Nata Prawira, kabeh geus nganggap Udin guru. Liman awalna sieun ngabaleskeun dendamna Salim, sabab di satu kangen Udin ngajajar jelema beunghar hungkul, malah raja preman anu paling dipikasieun ku liman oge ngadukung Udin. Tapi ayuna liman wani, sabab satu kangena aya Sanjaya, anu dina sagalana leuwih unggul. Liman ngararet ka Roger, urang wiwirang ayuna, ceuk liman bari ngalengkah ngadeketan Udin. Harita Udin keur ngariung bari dariuk dina korsi anu ngurilingan meja bulet gede di taman, dina luhuran meja pinuku bubuahan segar anu memang disadiakeun keur tamu. Udin ngararet ka awewe China gigireun Kingang, gelis, jangkung make gaun pesta warna bulau ngora. Sanggeus di tengetan ternyata Aukse, Udin nyakakak sabab pangling, biasana make papakean olahraga atawa baju kasual biasa, ayuna mirip Barbie sipit. Aukse, duh hampura, kuring pangling, sugan teh lain anjen. Aukse langsung tungkul ngegel biwir handapna sabab era ngadeng ngena. Pa Udin, cuk Aukse manggut, Ilyas oge manggut bari nyarita. Pa Udin, kuring nungguan anjen mariksa pagawean kuring di Triman Pharmaceutical, iraha Pa Udin boga waktu. Udin seri, Triman pan perusahaan anjen, kuring teu boga hak mariksa, anu penting kelola sing bener. Ilyas buburu ngajawab, kabeh anu dipimilikku kuring ayuna sabenerna anu anjen, kaasup Triman Pharmaceutical, lamun anjen butuh naon wae, sanajan ukur sakecap, pasti ku kuring ditudunan. Udin ungguk, Ilyas, hiji waktu pasti kuring ngomong lamun aya pangabutuh ka anjen. Ilyas ngabongkokeun awakna,
siapa, ges kawajiban kuring kudu mulang tarima. Harita liman ges nepi, wow, jelema sangsara kerja di raja, dirariung ku jelema-jelema terpandang tapi tegarablek mata, nepi kata bisa nembosa si Udin, jelema sangsara tukang tipu. Oh nunyang kaliman bakal datang langsung ngahina kabeh jelema sanajan intina dituju keun ka Udin. Kang Bahar langsung nangtung terus molotot kaliman. Sia hayang modar, atau hayang diukir tarang siga anak sia, hayang tulisan naon, kadiu. Udin melong liman anu ternyata urut babaturana Kang Bahar, bapana Salim anu diukir tarangna, samemehna, di ciater Kang Bahar pernah nyaritakan zaman masih jadi preman jalanan pernah boga babaturan anu alih profesi jadi pengusaha nangtungkan sababaraha asuransi jeung bank simpan pinjam fiktif sarta sarua ngabogaan anak buah loba, ternyata iya jelemana. Udin langsung teresep, sabab ukur jelema gelo anu wani ngajian riributan di Ima Batur Bari dina acara ulang tahun tuan rumah. Liman malik molotot ka Kang Bahar, Bahar, ulah kena-kena ker ngariung jeung jelema beunghar hunggul terus rek wani ngegel aing, dikira aing bakal sieun ku sia. Terus Liman nunjuk ka Udin, kuring tengarti jawara model sia wani nurut jeung tunduk dina cokor pamuda sangsara kawas si Udin, sia tegablek mata, nepi kata bisa nele. Kabeh langsung narangtung bari molotot ka Liman, terutama Aukse, geus taki-taki nyerang bari nyingsatkeun anderokna nu panjang, tapi ku Udin dicarek, dititah dari Ukdei. Iya acara ulang tahun, teu pantes riributan, Udin ngareret ka Liman. Tadina kuring mikir ukur Salim hungkul anu otakna koklak, ternyata turunan ti bapana. Tapi sok sanajan kitu kuring nyarang keun ka anjen supaya bisa sopan, sabab anjen geus kolot, kulit kariput dina tarang anjen tangtuna oge geus liat, bakal hese diukir, butuh waktu lila pikeun mukirna, karunya ka Kang Bahar juru ukir kuring anu bakal ngagaweana. Liman ngagebrak meja, terus mulak cangkeng, sia anu ngaku-ngaku ti kulawarga Subrata, aing rek mereka sempetan hirup ka sia, sujud dina suku aing ayuna, lamun hente, sia kudu modar di dia. Udin seri, anjan bisa maihan kuring, Liman nya kakak. Kawani sia lantaran ngandalkan si Bahar, dunungan aing ayuna kulawarga Sanjaya, Bahar geus aya di handapan suku aing, tomboro sia, kabeh nu aya di dia bisa dipodaran ku aing. Kang Bahar rek nangtung deui, tapi ditahan ku Udin. Oh, jadi anjen dititah, mana dunungan anjen, kunaon nyumput, kumaha lamun anjen anu justru pae di dia, saha anu rek ngabela. Liman ku mecrot nyiduh, cuy, teu perlu basa-basi. Anjen ukur tukang tipu, jelema-jelema iya ukur kapoekan, dimana maranehna sadar, anjen bakal jadi babi boroan, bakal diudaku ratusan anjing. Liman ngararet ka Warni, Neng Warni, anjen jelema nomer hiji di Bandung, kunaon bisa katipu ku si Udin, jelema sangsara bari geus kawin, bakal ruksak harga diri anjen lamun akrab jeung si Udin. Warni nancapkan peso buah kana meja bari molotot ka Liman. Anjen lain ondangan, saha anu nita asup ka diu. Pan tadi geus disebutkan. Dunungan aing Sanjaya, jelas kuring kudu marengan dunungan, sanajan ieu ima anjen, tapi ingat, posisi anjen masih sahandapan Sanjaya, jadi ulah wani nyarek aing aya di dia, Liman nya kakak bari lajak lejek. Hampir teka tempo ku panon, sakolebatan aya dampal lengan nyabok pipi Liman anu ker lujak lejek, Liman ngabangkiang ka gigir rek rubuh, terus lurat reret neangan anu biu nyabok. Udin seri, anjen neangan saha, neangan nu nyabok biu, eta kuring. Kapaksa kuring nyabok supaya dunungan, anjen anu ker nyumput, buburu keluar. Liman ngusapan pipinan nu peres, siawani nyabok aing, hayang modar. Liman tenyang kacabokan Udin nepi kata kanyahoan sarta wani nangtang kulawarga Sanjaya sangkan nembongan, naha Udin bet boga kawani ka kulawarga Sanjaya. Udin seri, anjing anu teu dibarengan ku dunungana, sarua jeung anjing liar di mata kuring, leuwih hade indit, ulah loba ngagogok di dia, gusur dunungan, anjen bawa ka diu. Udin memang hayang nempo banget renal Sanjaya anu cenah cukin gang kerneangan dirina. Liman jadi bingung, nah Udin tesieun ku kulawarga Sanjaya anu diandalkan bakal ngabekingan dirina. Tapi Roger anu geus naek deui ka lantai 2 bari lalajo, nyorowok tina balkon. Udin, aing ti kulawarga Sanjaya, sia tesieun ku aing. Udin ngararet ka luhur, terus seri bari gogodek, sabab anu ngomong ukur budak letik umur belasan tahun. Oh, anjen ti kulawarga Sanjaya, miara anjing kampung biasana jelema kampungan, turun ka diu. Ngadengi kulawargana dihina Roger ambek, buburu turun rek nyampurken Udin. Warni nempo pipi Liman nu bari sabelah, nyikikik seri terus ngageroan pengawalna. Picen kaluar jelema eta, lamun wani asup deui pengkoran, bari nunjuk ka Liman. Opat pengawal anak buah boyo langsung newak Liman terus dipaksa keluar. Eren, wani ngusir Liman kudu nying harapan heula kuring, cuk Roger anu geus datang nyampurkeun. Opat pengawal ngarandek ragu-ragu, sabab nyaho Roger jeung Renal salila iya jadi tamu anu ngendong di Ima Soni Nata Prawira. Nempo Roger turun Liman atoh, terus merejel ngalesotkan awakna anu ker dicarekelan ku pengawal. Roger, akhirna anjen turun, warni kerung bari melong Roger. Roger, naon maksud anjen marentah Liman ngahina tamu-tamu kuring?
Liman diondang ku kuring, ayuna rek diusirku anjen, hartina anjen geus ngahina kuring, tembal Roger. Terus Roger ngararet ka Udin, anjen oge wani nyabok Liman, hartina geus nyabok kulawarga kuring, ayuna marane duaan kudu mentah hampura ka kuring, buru, ceuk Roger bari ngararet ka Warni deui. Udin seri, nah kuring kudu mentah hampura ka bebenyit ti kulawarga runtah. Banget Roger langsung genep, kuring ti kulawarga Sanjaya, pangbeung harna di Cianjur, malah nata prawira oge sahandapan kuring, kulawarga aing lain runtah. Ningali kasombongan Roger, Udin jadi asa nempo wuki, kerma sarua sombong, dedegan jeung banget na oge sarimbak. Sabab melangku nasib Udin, Warni buburu ngomong, Roger, anjen ulah dek diadu dombaku Liman, ulah milu ngahina guru Udin. Roger nya kakak, guru, runtah kia disebut guru, Warni ngomong deui. Roger, guru Udin dipihormatku hampir satengah warga Bandung, sedangkan ia di Bandung, pikirkan akibatna. Roger gogodek bari jebi, tenyang ka Warni oge bakal ngabela Udin, kunaon kabel leuwih sieun ka Udin tibatan kadirina. Warni, si Udin nampiling Liman, Liman jelema kuring, kuring kulawarga Sanjaya, sanajan aki anjen anu nyabok, pasti moal diantep, komo ieu ukur runtah, ceuk Roger bari ngareret deui ka Udin. Udin, mentah hampura ka Liman, terus sujud ka kuring, kuring acan hayang riributan poe ieu. Liman atau sabab geus dibela ku Roger, terus ngalengkah ngadeketan Udin. Anjen ngadenge parenta dunungan kuring, buru lakukan. Udin nangtung bari ngaranggem kera baju Liman ku lengan kencana terus diangkat sarta dibalangkan 3 meter tina tempat nabiu. Roger calangap, sanajan Udin leuwih jangkung, tapi awak Liman gede tur sesek sanajan geus kolot, piraku bisa diangkat sarta dibalangkan ukur ku sabelah lengan. Udin nunjuk ka Liman, ulah deket-deket ka kuring jeung ulah ngomong deui, bisi diukir siga anak anjen. Liman ngorejat nangtung terus lumpat ka tukangan Roger. Warni ngararet ka pengawal, narungguan naon deui. Opat pengawal buburu newak Liman deui terus diseret ka luar gerbang, Liman jojorowokan nyambat ngaran Roger. Roger kekerot bari molotot ka Warni, anjen wani urusan jeung kuring ukur gara-gara ngabela si Udin. Pa Udin tamu kuring teu sieun ku anjen, tembal Warni. Roger ngararet ka Udin, ulah kena aya anu ngabela, anjen acan nyaho ka bapa kuring. Udin seri, rena lain, lamun geus nyaho kunaon masih ngahina aing, Roger ujuk-ujuk nyorowok. Udin seri, memangna saha Renal, sakanyaho kuring Renal bapana wuki anu sok ngadaharan tai, lamun maneh anak Renal keneh, pasti sarua kabekina tai, bener. Sarerea kontan saleserian ngadenge Udin, beda jeung Roger, bibirna langsung samutut nahan era jeung ambek, perepna geus ngepel bari mencrong ka Udin. Anjen kudu pae poe ieu, Warni nangtung, Roger, anjen wani. Roger molotot ka Warni, teu wani kunaon, teu gampang ngengera kulawarga aing sanajan di Bandung, kabeh jelema di Bandung ukur runtah di mata aing. Balik ka Cianjur, montong aya di dia, ceuk Warni Roger molohok. Anjen ngusir kuring, demi si Udin, Warni molotot. Enya, nah kudu diulang deui, ti jero imah Henry kaluar. Teh Warni, Roger, aya naon parasea, Roger nunjuk ka Warni. Kapilancek anjen ngusir kuring, Henry teu ngaliuk ka Warni tapi melong seket ka Udin, Henry geus bisa nebak, papaseaan Roger jeung Warni pasti gara-gara Udin. Pa Udin, ieu imah kulawarga nata prawira, salaku wawakil kulawarga kuring rek ngawaukeun ka anjen, ieu Roger, anak kadua ti Renal Sanjaya. Henry oge ngararet ka Roger, Roger, ieu Pa Udin anu geus nyalametkeun nyawa aki kuring. Roger nu masih ambek buburu ngomong, teu paduli si Udin saha, si Udin geus wani nyabok jeung ngusir anak buah kuring, sarta nyebutkeun yen Sanjaya kulawarga runtah. Teu lila Soni nata prawira jeung Renal Sanjaya oge kaluar ti imah. Soni nanya, Warni, Henry, aya naon? Roger buburu ngajawab. Pas Soni, Warni ngusir anak buah kuring, si Udin oge ngahina kulawarga kuring. Nempo Udin aya di dinya, Soni buburu ngabongkokeun awakna. Pa Udin, bilujeng sumping, Roger jeung Renal molohok, nempo Soni anu umurna geus 80 tahun ngabongkokeun awakna ka pamuda umur 20-an. Udin oge buburu nangtung sarta ngabales ngabongkokeun awakna ka Soni. Pa, nuhun, anjen katingalina beki sehat, mugia panjang umur. Soni ngarenjak nempo Udin ngabongkokeun awakna, Pa Udin, anjen raja maung, teu pantes ngahormat ka kuring, kuring katempona memang sehat, tapi ukur luarna, di jerona angger aki-aki koropok, babari cape, babari geringan. Udin ungguk, kuring ngarti, tapi masih bisa diubaran, lain masalah gede. Soni buburu manggut, kabe berkat anjen, lamun hente, kuring moal bisa ngarayakeun ulang tahun kuring anu ka-80 ieu. Udin seri, poe ieu kuring mawa hadiah ker anjen anu bakal mereskeun masalah kesehatan anjen. Suku jeung lengan Soni langsung ngadarek dek atoh ngadeng ngena, jelas anu dimaksudku Udin ubar ajaib anu ker diimpi-impikeun ku dirina,
tadina Sony bakal wani menta sanggeus warni saja di pamajikan Udin, tenyangka ubar ajaib eta bakal dihadiahkeun dina acara ulang tahunna ayeuna. Hatur nuhun guru, hatur nuhun, cuk Sony bari manggut sababaraha kali ka Udin. Renal ngararet ka Roger, terus nanya lalaunan, saha Udin, kunaon pas Sony sakitu sopana. Roger kekerot, Udin, anu dijemput ku warni tadi, pamuda anu geus boga pamajikan ti kulawarga miskin jeung teu boga gawe, kuring ge teu nyangka kabogoh warni anu cenah jelema sangsara, yatim piatu, ternyata salaki batur. Renal kerung, oh jadi ieu, Roger ungguk, si Udin sombong, liman dicabok sarta diusir, terus wani nyebut kulawarga sanjaya runtah. Naon, Renal kalawak bari ngararet ka Roger teu percaya. Roger ungguk, si Udin oge ngahina wuki anu ngadahar teh jeung nudu kuring oge bekitai. Renal jelas ambek ngadenge penjelasan ti Roger, terus ngomong ka Sony. Pas Sony, cuk anak kuring, si Udin wani nyabok sarta ngusir liman sarta ngahina kulawarga sanjaya, kuring tetarima kulawarga kuring dianggap kekeset ku si Udin, ijinkan kuring ngawara si Udin. Sony seri, Renal, Pa Udin geus nyalametkeun kuring, di ima kuring eueuh nu diijinkan ngaganggu Pa Udin. Dina hate Sony, Udin geus dianggap minantuna, ku umurna nu geus 80 tahun, Sony nyaho Udin lain jelema samanea. Saprak panggih jeung Udin Sony nyaho yen Udin raja na Paramaung. Salian ti eta, Sony oge geus ngarasakeun hasiat tina ubar jiunan Udin, hubungan jeung kulawarga sanjaya ukur katalian ku kabutuhan bisnis, sanajan kudu putus hubungan, nata prawira moal nepi ka jejeritan kalaparan. Aset Sony 1 triliun, sanjaya 2 triliun, eta ukur angka, duit teu pati penting dibanding jeung kasehatan, komo lamun Udin hasil jadi jodona warni, Sony yakin moal sataun aset sanjaya bakal kasiap. Renal jeung Roger tenyang ka Sony oge bakal ngabela Udin. Roger ngomong ka Sony, "Pa Sony, si Udin ukur dukun tukang tipu, anjeun ulah katipu." Sony ngararet ka Roger, umur kuring 80 tahun, kuring teu butuh dipapatahan ku budak belasan tahun. Renal rewas ngadenge omongan Sony anu nyapelekeun Roger. "Pa Sony, anjeun ngabela si Udin," Sony ungguk, "eueuh anu bisa ngahina Pa Udin di harapan kuring." Renal kekerot, sanajan hatena ambek tapi Renal masih mikiran Roger anu bogohan pisan ka warni, niatna kudu laksana, penting pisan keur kulawarga sanjaya bisa menangkan warni jadi minantu. Warni pinter, gelis, berpendidikan, rajin jeung pangalaman dina ngajalankeun usaha, loba anak jelema beunghar anu akhirna tikusruk lantaran salah milih pamajikan, aya anu kawin ka artis kala kabawakan ruksak jadi nyandu narkoba. Renal teh hayang Roger ngalaman nasib kawas kitu, anu katempona cocok ke Roger, ukur warni. Ti pihak Nata Prawira, ukur Henry anu ngarasakeun ku kaputusan, akina, lamun warni teu jadi kawin ka Roger, harepana pikeun neruskeun tahta kulawarga Nata Prawira bakal beki ipis. Lantaran kabeh ngaharuleng tiis kawas es batu, akhirna Henry nyarita. Pa Renal, Roger, poe ieu ulang tahun aki kuring, aya paribasa, kolot tetep kolot, anu kudu dihormat sanajan salah, kumaha lamun samentara popohokeun heula, hayu arasup ka jero. Sarerea manggut satuju, Renal nyarita ka Sony, bari manggut. Henry bener, dina acara ulang tahun anjen, teu kudu aya pacengkadan, hampura kuring. Sanajan harapan Sony ngomong kitu, Renal tetep moal ngantep Udin, sabab geus kanyawan, Udin bakal jadi ruruhit pikeun hubungan Roger jeung warni ka harepna. Kitu deui Udin ge geus siap merewarahan ka anak jeung bapa anu geus wani nembongkeun sihung di wilayahna. Kaambek Sony rada kaubahan ku suasana anu geus mulai biasa deui, jadi Sony mifulaan asup ka ruangan acara bari nyarita ka Renal. Anjeun jeung kuring neangan rejeki di tempat anu beda jeung cara anu beda, sanajan teu silih pun tangan, anjeun jeung kuring masih bisa ngahirupan diri sorangan. Sony ngararet ka Udin, "Pa Udin, kumaha miturut anjeun?" Udin teu buburu ngajawab, sabenerna tanpa dibela ku sasaha oge Udin masih sanggup nying harapan kulawarga sanjaya sorangan. "Pa Sony, naon anu ku anjeun diomongkeun, eta kaputusan anjeun, kuring ngadukung." Sony ngekeseri, jadi teu salapan lamun poe ieu kulawarga Nata Prawira nembongkeun prinsipna. Renal jeung Roger ukur bisa ngararet ka Udin bari kekerot. Sony diuk di kursi utama, dikenca diuk anak Sony nu katilu jeung kaopat, di katuhna aya warni jeung anak kadua nyaeta bapana Henry, dina posisi diuk, jelas warni anu nempatan kursi almarhum bapana boga posisi paling luhur di antara sakabe kulawarga Nata Prawira, sanggeus Sony, bisa disebutkeun warni panguasa kadua Traningrat Nata Prawira, wajar lamun Henry sirik, lantaran posisi bapana sahandapen warni. Para tamu oge dariuk dina kursi anu ngurilingan meja bulet, sameja esina 8 kursi, anu teu bisa asup ka ruangan, dariuk di taman nyimak prosesi acara tina layar TV plasma anu dipasang di tiap juru taman. Udin diuk sameja jengkin, Salman, Kang Bahar, Ilyas, Susi, jeung Aukse, sedangkan Renal jeung Roger sameja jeung Zaki, Kevin, jeung sababaraha pengusaha sejen di luar Bandung.
Kabeh meja geus pinuku hidangan daharan ngararenah jeung inuman, hasil papasakan kolaborasi antara koki-koki kulawarga Nata Prawira jeung koki-koki anak buah Kang Bahar ti rumah klasik anu geus teu diragukeun deui kanikmatana. Sanajan teu sameja jeung warni, tapi Udin nyaho mata curelek warni ngareretan terus ka dirina. Salman ngaharewos ka Udin, "Pa Udin, villa geus beres, iraha rek dipindahan. Kuring geus badami jeung pamajikan, bulan harap tembal Udin." Salman nanya deui, "Rek sakalian di usian parabot moal." Udin sabenerna hayang tarima beres, kari nyicingan, tapi sok sieun parabot anu disadiakeun teu luyu jeung kahayang icih. Jadi Udin buburu nembalan, "Teu kudu, kuring jeung kulawarga rek balanja sorangan." Salman buburu ngomong deui, "Tapi kuring geus nyadangkeun 100 juta keur meuli parabot, kumaha lamun ku kuring dika anjeunkeun, anjeun kudu narima." Udin seri, "Ulah, kuring era, anjeun geus loba teuing mereka kuring, nya imahna, mobilna ayuna parabot, acan dekorasi jeung renovasi gepan pasti mahal eta teh." Udin moal kabeakeun duit, duitna geus beuki ngumpul, salian ti Wa Asep, geus katambahan oge ti Masao, acan ti Susi tiap bulan, teuing geus sabaraha ratus miliar ayuna dina rekeningna. Anu jelas 200 miliar mah leuwih, sabab pangaluaran gedena mah ukur meuli 2 BMW, da balanja sejena mah tina cek jeung duit pamerean batur. Sabab Udin nolak, Salman ngomong deui, "Teu nanaon ku kuring disimpen, tapi ku sabab geus dicadangkeun keur anjeun, kuring moal wani nyoceng, lamun anjeun butuh, ulah asa-asa, penta ka kuring." Udin narima cet ti warni, "Kang, teu kenging salempangku masalah tadi, kulawarga Nata Prawira bakal ngadeg pangpayuna upami kulawarga Sanjaya wantun ngaganggu akang." Udin seribari malesan cet, ukur jelema anu keur ngabodor, akang moal sieun. Renal jeung Roger diuk dina meja anu memang teu jauh tina meja Udin, duanana ngareretan ka warni jeung ka Udin anu sarua nyarekelan ponsel bari surasri sorangan, tek wae, moal salah duanana keur ngarobrol. Pas Roger muka WA narek ngechat warni, ternyata geus diblokir, kacurigaan Roger beki kuat, hubungan warni jeung Udin geus ngaliwatan batas anu sawajarna. Roger ngaharewos ka Renal, beres acara kuring rek maehan si Udin. Renal gogodek, "Ulah, anjeun nyaho kunaon masalah ieu jadi beki ruksak." Roger gideuk, Renal melong Roger, "Lantaran mane gagabah, teu sabaran, teu bisa misakeun mana anu leuwih penting diberesan." Renal ngarenghap terus ngomong deui, "Si Udin ukur jelema biasa, lain saingan anjeun, jadi bisa dipodaran iraha wae, teu kudu gurung gusuh, anu penting mane ulah mundur ngudak warni nepi ka benang hatena." Roger ngajawab, "Kuring rek nitah batur pikeun modaran si Udin, kuring moal tenang ngadeketan warni salila si Udin hirup keneh." Renal ngomong deui, "Tempo kumaneh, kabeh jelema kuat di Bandung diuk sameja jeung si Udin, lamun maneh gagabah, maneh bakal urusan jeung loba jelema, ulah nepi ka malindes ka diri urang sorangan." Roger nanya ka Renal, "Jadi kudu kumaha alusna?" Renal nembalan, "Lamun kekerek maehan si Udin, maneh kudu ngajieun strategi anu bener, Kang Bahar boga ribuan anak buah, kabehanana tukang gelut, lamun maneh gagabah, urang moal bisa kaluar ti Bandung hirup-hirup." Roger kerung, "Maksud Bapa, Kang Bahar anu kudu dipaehan ti heula?" Renal ungguk, "Bapa rek ngamanfaatkeun Liman, lamun Kang Bahar paeh, posisi Raja Preman bakal bisa dicekel ku Liman." Renal melongka Kang Bahar, terus nyarita deui, "Lamun Liman geus nyekel posisi Raja Preman di Bandung, tong boro si Udin, kabeh bisa dipodaran ka asup Sony Nata Prawira." Roger ngepelkeun leungeunna atoh, jadi iraha pantesna Liman jeung Kang Bahar diadukeun. Renal seri, "Bapa kudu ngatur Liman heula sangkan nyiapkeun anak buah saloba-lobana, Kang Bahar rek dilengitkeun ti Bandung peting ieu keneh." "Peting ieu, Roger atoh." Roger ngartikana maksud bapana, Udin wani lantaran ngandalkeun kakuatan Kang Bahar, lamun Kang Bahar weuh, saha anu bakal diandalkeun ku Udin. Renal ngareret deui ka Roger, "Bapa anu bakal ngatur siasat, maneh ulah ngalengka sorangan satukangan Bapa kawas tadi." Roger ungguk sabab rumah sasalah, geus wani marentah Liman ngawiwirang Udin tanpa badami heula jeung Renal. Hadiah keur Pasoni geus disiapkeun, Renal nanya ka Roger. Roger ungguk, "Beres, Pasoni resep ngoleksi lukisan kuno, jadi kamari asisten dititaneangan lukisan pangkunona jeung pangmahalna, kabeneran aya lukisan ti abad pertengahan anu dilelang di Perancis anu geus langka pisan, hargana 30 miliar, dikirim make paket kilat karek nepi tadi." Renal ungguk panuju, sanajan mahal, tapi keur Renal anu penting kulawarga Nata Prawira masih bisa bentayen kulawarga Sanjaya lain remeh. Pesta ulang tahun geus dimimitian bari dipandu ku MC anu disadiakeun ku EO. Sony naik kana panggung letik pikeun ngucapkeun kalimat sambutan jeung nganuhungkeun ka kabeh ondangan, anu diteruskeun kabeh ondangan antri ngucapkeun selamat sarta mikeun hadiah. Opat pengawal ngangkat kursi gede jeung mewah ka luhur panggung, kursi dijieun tina kai jati nu diukir, kencak katuhu ukiran maung anu fungsina keur nunda 2 lengan, panyarandeana ukiran 2 kujang anu saling silang, Sony diuk dina kursi eta kawas raja.
Bapak Henry jeung dua adina baris panghulana, tiluana sun tangan ngucapkan selamat bari sungkem ka Sony. Boyo bagian narimaan hadiah. Tiap hadiah anu ditarima diumumkan make mik sangkan kadenge oge ku ondangan anu di laluar, sabenerna kurang wajar, katembong pisan Riana, tapi kerkalangan kelas atas hal kieu geus biasa, sabab kabeh hayang nembongkeun bukti kamampuana sewang-sewangan, malah lamun teu diumumkan bakal dianggap tengah hargaan kanu merena. Putra kedua, Tian, mere pulau di gugusan Kepulauan Raja Ampat, nilainya 5 miliar, cuk Boyo. Hadirin kabeh keprok bari muji, Tian nyaeta bapana Henry atawa Emangna Warni. Tian manggut ka Sony, "Pa, anjeun butuh piknik, pulau di Raja Ampat eta geus boga sertifikat hak guna pake resmi ti pamarentah, sanajan telega, cukup keur bapa lamun butuh istirahat." Nuhun, Sony ungguk, putra katilu, Pian, ngahadiahkeun villa klasik anu dibangun di pulau anu tadi, nilainya 2 miliar, cuk Boyo. Pian manggut ka Sony, "Pa, kuring ngabangun villa di pulau anu dibeliku Tian keur bapa lamun butuh istirahat." Nuhun, tembal Sony, putra kaopat, Dian, ngahadiahkeun darmaga kapal anu dibangun di pulau nu tadi jeung hiji kapal pesiar, nilainya 1,5 miliar. Dian manggut ka Sony, "Pa, kapal ti kuring keur bapa jalan-jalan di Raja Ampat." Nuhun, Sony ungguk, saterusna Warni jeung Henry, duanana bareng maju bari sungkem ka Sony. Hadiah ti Incu Warni, lukisan almarhum Avandi nilainya 700 juta. Ti Incu Henry patung naga tina kayu cendana anu diukir ku seniman Bali hargana 800 juta, cuk Boyo. Saterusna ngabaris Incu-incu sejenak jeung para ondangan, nilai hadiah rata-rata antara 100 sampai 200 juta. Giliran Roger jeung Renal maju, Roger ngadelek ka Udin anu kacirina teu nyiapkeun hadiah nanaon. Roger jeung Renal ngabongkokeun awakna bari ngucapkeun selamat. Boyo langsung ngabacakeun hadiahna, lukisan Eropa langkat di abad pertengahan, nilainya 30 miliar. Kabeh ondangan calangap, langsung kareprok, bet anakna YOG paling gede Tian ukur 5 miliar, ieu 30 miliar. Sony OG atau, hayang buburun nempo lukisan saha anu dibikin ku Sanjaya kerdirina, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci atawa saha. Ti luar dua urang pangawal mawa lukisan anu dimaksud terus dibuka harapan Sony, ternyata hasil karya pelukis Italia, Raffaello Sanzio. Sony teu bisa nyumputkeun kabungahna, Renal, Roger anjeun ngartikana karesep kuring, mangton tahun kuring hayang ngabogaan salah sahiji karya pelukis abad pertengahan Eropa, hatur nuhun. Reboger ngadelek deui ka Udin, dirina ngarasa moal aya deui anu bakal nyaruaan pamerena dina segi harga. "Udin, hadiah naon anu rek dibikeun ku anjeun?" Pas Sony geus muji anjeun bebeakan, kuduna anjeun boga rasa rumasa pikeun mere hadiah anu leuwih hade ti kuring pan. Dina pikiran Roger Udin ukur jelema sangsara anu teu boga panghasilan, kumaha rek bisa ngabandingan hadiah 30 miliar ti kulawarga Sanjaya, jadi ayuna pasti bakal hasil ngawiwirang Udin. Roger ngomong ka Sony, "Pas Sony, kuring ngadenge Udin ukur dukun tukang tipu anu geus nipuan loba jelema beunghar di Bandung, tina hasil nipu, kuduna bisa mere hadiah puluhan miliar ka anjeun." Roger oge ngararet ka Udin, "Udin, hadiah kuring ukur 30 miliar, kuduna anjeun bisa mere anu hargana leuwih mahal ti pamere kuring." Sony kerung, tepaduli naon anu rek dibikeun ku Pa Udin ka kuring, anu penting ikhlas. Di mata kuring keikhlasan leuwih mahal tina sagalana. Roger ngarenjak, hadiah naon anu disebut pangmahalna, sedengkeun kabeh oge bisa nempo. Udin teu mawa nanaon, turun tina mobil datang ke Upat, nah rek ngaramal nasib, atawa macakeun puisi, nyanyi, ngaji, atawa ngarampayak nembongkeun pencaksilat, tapi piraku nu kitu hargana mahal. Anu teu nyaho mah mikirna sarua jeung Roger, rek mere naon Udin, sedengkeun Sony sorangan geus teu sabar nu nungguan hadiah ti Udin, nyaeta ubar ajaib saperti anu disebutkeun di luar tadi, bakal nuntaskeun sagala panyakitna. Justru Sony atau ningali Udin ke Upat, tibatan nanggei barang gede, sabab ubar sasiki moal mungkin didusan, percuma narima barang mahal tapi dirina panyakitan, lukisan, kapal pesiar, mobil, moal bisa dinikmati lamun dirina gering. Udin keur nungguan dina antrian sabab Renal jeung Roger teu ingkah-ingkah. Roger kala nyengir deui ka Udin, teu malire kana antrian nu masih panjang narungguan. "Anjeun ukur rek ngucapkeun selamat hungkul, mana hadiah anjeun, teu era kuno sejen anu naranggei hadiah." "Kuring mawa," cuk Udin seri, "masih di luar," Roger nanya. "Tapi di luar oge kuring teu nempo nanaon, atawa disakuan, barang naon harga puluhan miliar anu bisa disakuan." Udin ngaluarkeun kotak korek api tina pes sak kamejana. "Ieu hadiah kuring," ubar ajaib ku Udin dibungkus ku plastik ubar terus diasupkeun kana cangkang korek api. Panon Roger molotot biwirna calangap bakatku reuas. "Anjir, ukur korek api harga 1000-an, Udin seri." "Anjeun salah, hargana ukur 500-an, 1000 mah bisa menang 2. Kabeh jelema bengong, tapi anu geus nyaho mah nyekekek seri, komo Kang Bahar mah nepikeun ka nyekelan beteng bakatku sel nahan pisrieun nu ditahan. Sanajan aya barang sejen dina jero cangkang korek api eta,
Moal mungkin hargana puluhan miliar, sok sanajan berlian oge tetep moal kaasupkeun, kunci mobil, angger moal asup. Loba anu akhirna pating kucues ngahina Udin, kaasup Henry. Udin, anjeun rek ngahina aki kuring, Udin akhirna naek kana panggung bari rada nyeretkeun Roger nu teu ingkah ti harapan Sony. Korek api lalaunan dibuka ku Udin, dicolok ku curugna, terus palastik di jerona dicomot sarta dipasrahkeun ka Sony. Pas Sony, ieu ubar keur anjeun, kabeneran manggiti toko ubar tradisional, ngan hiji-hijina, hargana oge teu sabaraha, nyanggakeun. Udin ngaja ngomong kitu sangkan teu nimbulkeun masalah sanggusna. Sony ngarti, ubar ditarima terus dikepel pagah, bakat ku bunga Sony cerik, terus nangtung bari ngabongkokeun awakna jero ka Udin. Hatur nuhun Pa Udin, Sony memang hayang pisan dibere ubar ajaib Udin, sanggeus nempo parobahan dina diri tiandi. Suku jeung lengan Sony nyorotkot lilinian sabab teu nyaho kudu ngomong naon deui ka Udin, kaciri bibirna atok-atokan tapi eueuh sora anu kaluar, disangka kuno teu nyaho ma Sony bakal ambek ka Udin. Tapi teu disangka Sony kalah ngarangkul Udin bari ceri ngaguguk, sabab kahayangna geus katedonan. Kabeh jempe eueuh nu wani ngomong, sararea melong ka Sony jeung Udin. Sabab deket, meme dikepel ku Sony, Roger bisa nempo, anu katempo ukur buah lenca warna ungu sasiki. Roger langsung jebi, Udin, mane ukur mere lenca. Udin teu malire Roger anu dianggapna ukur budak idiot, tapi ngomong laun ka Sony anu masih ngarangkul ceri ka dirina. Pas Sony, ieu ubar jiunan kuring tina bajaka ungu Papua, anu umurna 300 tahun. Lamun anjeun pernah nempo tiandi, ieu ubar anu sarua, panyakit sesadina awak anjeun lain ngan sakadar cager, tapi kasehatan awak anjeun oge bakal kawas 10 tahun ka tukang. Roger anu ngadenge gogodek, Udin, ulah nipu aki-aki, anjeun rek meres duit pas Sony, jelema gelo ge mikir heula aya ubar anu bisa ngajian jelema cager tina sagala panyakit bari bisa jak-jak waringkas kawas 10 tahun ka tukang. Sabab omongan Roger tarik, jelema ge pating rararet bari unggut-unggutan ngabenerkeun omongan Roger, kabeh umumna teu percaya. Ngadenge penjelasan ti Udin, Sony langsung ngaliupaskeun rangkulana terus deku bari nyekelan pingping Udin, ceri nganuhungkeun deui. Kabeh kaget, kasima nempo kajadian anu teu diduga-duga, jelema pangbeungharna sabandung anu umurna 80 tahun, deku di harapan pamuda sangsara. Roger jadi bingung sorangan, lukisan hadiah ti dirina anu 30 miliar ukur ditarima biasa wae. Tapi hiji ubar anu ngan sagede siki lenca nepika dicencerikan bari deku, boa kabeh urang Bandung geus edan. Warni atau nepi ka kabawakeun cerik nempo akina keur bungah, jelas kontak batin langsung nyambung, sabab warni ti leletik diurus ku akina. Nyaho sifat akina, warni oge ngadenge ti boyo kumaha parobahan tiandi sanggeus nginum ubar ti Udin. Henry beki handal, lamun warni teu jadi kawin ka Roger, terus akina beki jak-jak, harapan pikeun bapana bisa jadi pawaris kulawarga Nataprawira beki jauh, lamun bapana teu bisa jadi pawaris, komo dirina, pasti warisan bakal ragra ka warni heula, anu kapikirku Henry hiji-hijina jalan kudu bisa nyingkirkeun warni, terus Sony. Udin nangtungkeun Sony, pas Sony, ubar ieu hiji-hijina, leuwih hade inum ayuna bisi leungit. Sony masih cere, nuhun Pa Udin, geus mere kasempetan ka kuring pikeun bisa jak-jak deui, kuring sumpah, satungtung nyawa kuring napel keneh dina awak, kuring bakal nurut sarta tunduk ka anjeun, butuna naon, ulah asa-asa menta ka kuring. Hadirin beki molohok ngadenge omongan Sony Nataprawira, utamana Roger, dirina beki bingung bari molohok mata simeten. Roger nganggap Sony aki-aki pikun anu pinuh ku kabingung, mun henteu, piraku kudu deku ka Udin, jelema pangsangsarana diantara kabeh ondangan anu rata-rata pengusaha anu ngabogaan aset samiliaran kaluhur. Pas Sony, kunaon anjeun bisa percaya kana omongan si Udin, ubar dibeli ti toko ubar tradisional, lain ubar modern, diwadahan ku cangkang korek api lain ku kemasan mahal, ieu jam 10, acan waktuna anjeun dahar ubar, kuring hariwang anjeun karacunan, cuk Roger. Sony molotot ka Roger, Roger, sanajan anjeun tamu kuring, Pa Udin teu pantes dihina, sakali deui kadenge ngahina Pa Udin, kuring moal asa-asa ngusir anjeun. Roger kerung, anjeun geus kolot, pasti pikiran anjeun pinuh ku kabingung, nepi ka babari ditipu. Warni nangtung nyarekan Roger, Roger, hati-hati mun ngomong. Roger kerung terus nanya ka Warni, pas Sony geus pikun, anjeun oge pikun, ubar kieu loba dijual ku tukang ubar sisi jalan, sarua sok jojorowokan nyebutkeun hasiatna hade tapi sabenerna bohong, anjeun sarjana S2 Harvard University USA, piraku pikiran anjeun masih kuno, percaya kana tahayul. Warni nembal, kuring percaya pisan, Pa Udin hiji-hijina pamuda anu omongana bisa dipercaya, sakali deui wani ngahina Pa Udin jeung nyindiran aki, wiyahna anjeun kaluar ti imah ieu. Roger langsung cicing, niatna bisa melihat teh Warni ku cara ngawiwirang Udin, ayuna geus gagal deui, anu matak nyeri hate,
Pamerena seharga 30 miliar ukur ditarimaku ucapan, nuhun, dibere ubarku udin nepi ka deku, ditempo tina segi naon wae oge kuduna Sony deku ka Roger, lain ka udin. Roger ujuk-ujuk nyorowok, kuring jadi penasaran, hayang nyaho penilaian sarerean nu haladir di dia, mahal mana ubar si udin jeung lukisan ti kuring. Renal memang ti awal geus teu bisa ngomong nanaon deui, dirina oge ngarasa kahina. Tapi amarahna masih bisa dipendem, beda jeung Roger budak ngora anu masih resep protes blak-blakan, tapi nempo Roger diancam rek diusir, kapaksa kudu ngomong. Pas Sony, sanajan anjeun nomer hiji di Bandung, tapi anjeun teu bisa ngahina kulawarga Sanjaya tanpa alasan nu jelas, anjeun narima hadiah ubar ti jelema sangsara nepi ka deku, tapi hadiah 30 miliar ti anak kuring cukup kunuhun, bari diancam rek diusir, geleku naon ngewuaku naon ka anak kuring, ceuk Renal. Sony nembongkeun ubar dina lengena. Renal, anjen beunghar tapi ulin anjen kurang jauh anu akhirna kanyaho anjen oge heret, lamun anjen nyaho khasiat ubar ieu, anjen oge sarua bakal deku ka pa udin bari mementah hayang dibere. Renal nya kakak, umur kuring karek 60 tahun, kuring acan pikun. Udin melongkar Renal bari seri, terus ngareret ka Sony. Pas Sony, jelema anu acan nempo salju pasti moal wani nyaritakeun rupa salju kan nu geus nyaho. Pak Renal acan nyaho nanaon masalah ubar ieu tapi geus wani nyarita harapan nu nyaho saolah-olah manehna pangyahona, saran kuring sok buburu inum ubarna, mengpeng kasaksian ku sarerea. Sony umbek bari muka plastik ubar dicokot langsung ditunda dina letahna terus diterei. Sony ngarasa ubar geus robah jadi rasa haneut anu nyaliara ka sakujur awakna ngaliwatan saluran-saluran getih. Kawas cai irigasi anu ngalir masan letak sawah anu barejat sabab mang tahun-tahun kahalodoan, tanah anu tadina baralah geus mimiti ka si cai jadi rapet deui, begitu rasa haneut leungit, awakna jadi seger, eta anu karasa di jero awakna. Di saluaran awakna oge parobahan mimiti ka tempo, sirahna mimiti atel, hiji dua buuk anyar bijil, buuk anu tadina geus bodas kabeh, saware geus jadi hideng jeung aya anu coklat semu mas, sanajan teu kabeh, mun ditingali ti kajauhan buuk bodasna geus robah jadi abu-abu. Kariput dina kulitna oge mimiti ngurangan utamana bagean benget, anu tadina kalalendor geus asa kenceng deui, sanajan tetep masih kaciri kolot, tapi lantaran awakna geus seger jeung jak-jak waringkas, bener lamun bisa diibaratkeun jeung kaayan dirina 10 tahun ka tukang, siga masih kene umur 70-an. Kabeh jelema molohok sabab sagala parobahan, bisa katempo langsung ku panon ukur dina hitungan detik, anu tadina teu percaya jadi percaya, warni oge molohok asan nempo akina di umur dirina masih belasan tahun, persis, cimata nyurucut tina panon warni lantaran milu bunga, geus pugu Sony mah, tisaprak narima ubar cipanona merebe terus. Sanggeus teu katembong parobahan nanaon deui dina diri Sony, hampir kabeh panon ngareret ka Udin, ondangan rata-rata pengusaha sukses umur 40 tahun kaluhur jeung laloba duit, kabeh jadi kabita. Saha anu embung katingali leuwih ngora, sarerea oge pasti hayang, kitu oge Renal, anu tadina nganggap remeh ayuna jadi yakin. Renal ngadeketan Udin, terus manggut, anjeun masih boga keneh, kuring wani mayar 5 miliar, kontan. Perhatian jelema ayuna ka Renal, nu nyangka jelema anu tadina nyarekan Udin sarta ngadesek Sony pikeun mere bukti jeung penjelasan, ayuna langsung robah 180 derajat, Roger wae nepi ka bingung. Pa, kunaon jadi ngahormat ka si Udin? Bapak geus poho tadi kulawarga Sanjaya disebut runtah, Roger nanya. Jempe, Renal molotot ka Roger, Renal teu bisa ngejelaskeun nanaon ka Roger, sabab Roger moal ngarti kahayang jelema anu geus kolot. Renal bisa ngarasakeun kabutuhan anu sarua jeung Sony, Renal acan pernah ngarasakeun naon anu disebut lapar, sabab saumur hirupa tara kalaparan, buuk beki bodas, beteng beki bucitruk, napas geus renghap ranjuk, kunaon tadi Sony deku. Sabab Sony keur lapar, nyaho-nyaho Udin mere sangu, jelas kudu deku jeung nganuhungkeun lantaran nyawana asa disambung deui. Renal hayang meuli sangu ka Udin keur ngubaran rasa laparna, lantaran teu nyaho harga sangu sabaraha, jadi kudu sopan bari nawarkeun duitna, Roger mah moal ngarti. Dicarekan ku bapana Roger langsung cicing, Roger nyaho kumaha galakna Renal, lamun geus kasinggung, teu paduli ka anak sorangan, pasti bakal ditegelan sanajan harapan batur. Jadi Roger mutuskeun kudu ngajauhan bapana, ngan leungena kaburu dibedol ku Renal. Rek ka mana, mane moal mentah hampura ka Udin. Roger bingung, bari ngararet ka warni sabab era, kunaon kuring kudu mentah hampura. Renal nyentak bari molotot, ulah loba tatanya, buru mentah hampura. Roger geus hayang ngaliang sabab era ditarempokeun ku jelema loba kudu mentah hampura ka Udin, utamana ku warni anu deket bari nyengsrikeun. Roger ngalengis, pa, piraku kuring kudu mentah hampura ka jelema sangsara, samemehna bapa taraf ngawara kuring kudu kikieun, cuk Roger, bari ngaleos kaluar ti imah. Renal kekerot nempo Roger kalah ngaleos, eta kalemahan Roger, teu bisa nempo situasi jeung peluang, ubar Udin ibarat harta, lamun otak bisnis Roger jalan, kuduna diboro lain di jauhan.
Renal geus nempo keampuhan ubar, lamun teu bisa meuli pasti bakal hanjakal saumur hirupna, ibarat kalengitan hiji proyek gede. Nempo Renal ambek ka Roger, Udin ngomong, "Pak Renal, mentah hampura kudu datang tina hate, eta anu disebut ikhlas, ulah dipaksa." Udin ngareret ka Sony, terus Sri, "Pak Sony, tugas anjen ayeuna kudu tetep ngajaga kesehatan, sanajan kaciri ngora. Sabenerna umur anjen angger 80 tahun, kukituna, kuring ngadoakeun anjen tetep panjang umur, kuring nungguan ondangan ulang tahun anjeng anu ka-90. Nuhun Pak Udin, nuhun pisan," ceuk Sony dareda, ulah nganuhungkeun ka kuring, kudu nuhun oge ka Warni, kuring bisa wawujeng anjen lantaran dibawa ku Warni. Warni melong ka Udin hayang nganuhungkeun ku ucapan Udin ka Akina, kabageran Udin ngabantu dirina jeung Akina, moal kabayar sanajan kudu ngorbankeun nyawana. Beda jeung anu katarima ku Henry. Ucapan Udin ka Sony sarua jeung mere parentah ka Sony sangkan leuwihnya jeung merhatikeun Warni, beki katutup jalan pikeun Henry jadi pawaris kulawarga. Sony umbuk ka Udin, ucapan anjeun sarua jeung parentah keur kuring, jelas kuring moal bisa ngamomorkeun Warni, terus Sony ngabongkokeun awakna nganuhungkeun deui. Sarerea anak-anak Sony, Tian, Pian jeung Dian, ngajajar satukangan Sony, kabeh ngabongkokeun awakna milu nganuhungkeun ka Udin. Nuhun Pak Udin. Anjen geus mere kasempetan ka Bapak kuring bisa sehat tur jak-jak waringkas deui, ceuk Tian. Warni jeung Henry sarta kabeh incu Sony nu sejen anu leuwih ngora oge maju satukangeuna, ngabongkokeun awakna bari nganuhungkeun ka Udin. Henry teu panuju, tapi teu pantes ditembongkeun di harepan Aki. "Bapa, emang-emangna tur alo-alona." "Nuhun Pak Udin," ceuk Henry. Warni netep Udin ku rasa anu campur aduk, bungah, sedih, res, nyaah, karunya, sabab salianti ningali ka bunga Akina, aya rasa cinta anu beki jero ka Udin, eueuh karaguan pikeun bisa ngajadikeun Udin salaki anu bakal jadi tempat panyelindungan dirina saupama Akina nepi ka kudu tutup umur. Ningali anak incuna kabeh ngahormat ka Udin, Sony kacida bungahna, eta kado panggede-gedena anu karasa ku Sony dina ulang taunna anu ka-80. Adegan ieu jadi tontonan anu matak ngagetkeun kabeh ondangan, anggota kulawarga pangbeungharna sa Bandung trah ningrat nata prawira kabeh teu era ngabongkokeun awakna di harapan pamuda biasa anu saacana teu dikenal, malah acan pernah kadenge ngaranna. Renal jadi ngarasa sirik, dirina oge daek ngahormat ka Udin, malah bakal sujud lamun Udin mere ubar ajaib samodel kitu. Lamun tadi nyaho ubar eta memang ajaib, pasti bakal direbut sarta buburu dihuapkeun sameme dihuapkeun ku Sony. Renal jadi era, geus ngawiwirang Udin, malah saacana boga niat rek maehan sagala, paingan atuh kabeh jelema ngahormat da memang Udin lain jelema samanea. Renal geus teu mikiran niatna pikeun ngajodokeun Roger ka Warni, ayuna kahayangna ukur hiji, kumaha carana bisa dibere ubar ku Udin. Renal buburu kaluar pikeun neangan Roger, sangkan daek mentah hampura ka Udin. Nempo Renal nyampurkeun Roger ngomong bari ambek. "Rek naon pa, rek molo kuring sangkan mentah hampura ka si Udin." Renal ngajawab tegas, "Enya, mentah hampura, sanajan kudu sujud, pokona nepi ka si Udin ngalampura." "Naha," Roger nanya bari ambek, "Bapa hayang kuring sujud ka si Udin, eta sarua jeung Bapa maehan kuring, Bapa teu ningali Warni resepen ka si Udin, lamun kuring kudu sujud ka si Udin, kasempetan kuring pikeun bisa ngawin Warni geus moal aya." Renal netep panon Roger, ayuna kawin ka Warni lain nu utama, tapi Bapa hayang bisa menang ubar ti si Udin. Roger kerung, "Pa anjeng ngora keneh, keur naon ubar kitu?" "Ngora," Renal nyengsrikeun dirina sorangan, "pokona kumaha carana bisa menang ubar si Udin, eta anu leuwih penting keur Bapa ayuna." Roger gideuk, "Pa, anjeun poho kana rencana, maehan Kang Bahar terus si Udin, ngan kulantaran ubar, kabeh kudu dibatalkan." Renal molotot, "Anjeun acan ngarti strategi, sanajan si Udin gunung, tetep kudu diratakeun make dinamit, masalahna dina gunung aya harta karun, piraku moal dicokot heula." Roger ungguk, "Jadi naon maksud Bapa?" Renal ngutru. "Bodoh, nya jelas angkutan heula harta karuna, karek bom gunungna nepi ka rata." Roger seri, "Cokot ubarna terus paehan jelemana." Renal ungguk, "Bodoh, nya jelas angkutan heula harta karuna, karek bom gunungna nepi ka rata." Roger seri, "Cokot ubarna terus paehan jelemana." Renal ungguk, "Nya, si Udin tadi ngomong ubarna dibeli ti toko ubar tradisional, sanajan ngomongna ukur hiji, tapi wani mikeun ka Sony, hartina sabenerna leuwih ti hiji, lamun bener ngan hiji, moal mungkin dibikeun ka batur, pake wi keur sorangan." Roger nanya, "Lamun ubarna geus benang, Kang Bahar jeung si Udin tetep bakal dipaehan sasuai rencana pan?" Renal ungguk, "Kabeh anu ngadukung si Udin kudu paeh, kasup Pa Sony anu geus wani ngancam ngusir anjeun tadi, tapi saacan dipaehan rek dipaksa ngawinkeun heula Warni ka anjeun, ngarti?" Roger ungguk atoh, Renal ngomong deui, "Tapi saacana, anjeun kudu ngadengekeun satiap parentah Bapa, jeung ulah gagabah deui, nyambung."